Yo, Ning eueuh duitan, emang eueuh ti ditu lagi. cukutnya. Halo, sampurasun sadayana. Panggil di channel Kindaber. Panggil dia euy. Coba ya tebak di acara naon cing. Budak apal di acara dugeman kan ya. Ari Mang Iso sok ngacaprak ah. Oke lah orang bejaan. Ayeuna teh aya acara anyar ye nyaeta nonton video dubbing Sunda. Hehehe. Apal Mang Iso? Oh, dubbing Sunda tapi naon bedana sih jeung nu kamari? Kurang hafal, ada mah make pembawa acaranya. Bener kan? Bener pisan Neng Cindy, 100 lah pokoknya nama Neng Cindy. Ini Neng Cindy, orang mana Neng Cindy, Kang? Aduh, satu namina. Neng Ijot, Kang. Ijot segala. Wow, itu iraha tegantina Neng kamu di kos Cindy lain. Kenapa Neng? Emang orang mah Cindy, yeay. Kang Ikin kena prank euy. Aya wae ah. Keur lah, orang lanjut ke video anu kahiji. Diajar muka tutup color. Di video kahijinya teh si Patrick ya caritana si Patrick teh rek mau diajar muka keler supaya pas hari lantai teh dibawa jeung kelerna bisa ada hari di ditu. Pas dicoba ternyata hese geningan cenah. Kere, yo, tigdi, yo, tah, aduh, tarik kacabak, kata deket. Eren, guys. Eta geus tere, tinggal kalupur. Eta geus tere, kaluhur, tigdi, tere kadukur, tere tigdi, eta geus kacabak. Eta kradik, eta geus tere Ikesel ningali lagi. kacabak. Ya ampun bener setting teh. Eta mulai dim. Lala jauh naon ieu? Geuleuh. Cobaan apakah ini? Eren, stop lah. Tinggal ikannya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Coba. Yuk kita rejang sama-sama. Seminggu saterusna. Sebulan kemudian. Setahun seterusna. Ada mau dibararanga imanya. Muka topa sih kau tahun ya mah ya. Udah daripada darti kimanten jeung kalau kuota tinggal video si Patrick, mending tinggal video anu sajana. Mending kena kejubarkeun lah. Hehehe, bener maneh. Setuju orang. Wah, Patrick sombong. Oke, kita lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna nyatain Wah Patrick ya caritana main nama sombong. Penasaran, sok kurang setel. Meni sombong maneh mah. Meni tenanya ayeuna mah poholin. Pinjam duit. Oh, kayak butuhna ieu mah. Geuleuh. Haha, rupa-rupa Liwa Patrick nyari kebutuhan hungkul nyatanya. Oke lah, daripada kesel ngali Liwa Patrick, mungkin orang lanjut ke video selanjutnya. Di video ayeuna cenah aya si Liwa Patrick cenah. Liwa Patrick teh sekali dompet selama 150 tahun. Oh, lilat-lilating ari maneh. Efek nanti kapangin ku Mang Ajo. Lamun ku Mang Ajo teh dibalikeun deui. Makasih Patrick nadas aya KTP-an di dinya. Efek nanti. Ya anu manehnya tah KTP-na. Heeh. Terus maneh teh ngomong cenah leungit dompetnya. Heeh. Tah urang gapangi. Ya anu maneh batinya. Urang pulangkeun deui. Yo, Ning eueuh duitan, emang eueuh ti ditu lagi. cukutnya. Oh my god.
Aduh aya wae Wah Patrick kudu mahatur nuhun karah kemana cenah nanyakeun duitna. Heuh geus lah daripada bingung-bingung, make kita lanjut ke episode seterusnya.